Nyabutan rumput di depan rumah ditutur-tutur ku anak ucing. Tak ieu teh kegiatan abi sore-sore kusabab ieu teh rumputna geus pararanjang biasana teh aya mobil di dieu jadina teh karek ari dicabutan. Lamun aya mobil dihareup masuk dulik deuk nya guys. Sabab mobil bokna ngampih biasana mah di luar bae jadina teh abi teh leluasa erek bebersih teh henteu adek kana bujur mobil. Tak ieu teh pepelakan babaturan urangnya guys si iya. Tak ieu teh anak kukutna nu nutur wae anakna si Amel. Kucing ieu mah teu kaur abi kaluar pasti we ngintil. Ieu teh abi teh nyabut rumput ieu teh rek dijungkelnya guys untungna we henteu ngajengkang. Tuh da si inces ieu mah tuluy we ngagok-ngagok batur keur barang gawe teh. Matakan lamun beurang-beurang mah sok dikerem da sok kitu sok ngagok-ngagok leumpang aya antek abi ge erek tiguli. Komo da kasih ipa mah meuni sok geugeut teh ucing ieu mah. Da nu sok mere daharna eta meureunan apaleun ucing oge sok nu nutur we komo deui lamun keur ngajumput ngaji encan urang katempo mah moal wa kamilu balik. Heuh da najan ucing oge anger we urang teh nyaah lamun nempo hayang ngeundahar mah anger we dibere dahar. Ucing ge meureun boga perasaan ya guys. Komo deui urang lamun geus mawa kadaharan pasti hohontal kana suku. Tapi videona geus ekreng se. Sekian dulu video hari ini dari saya. Bye bye.